baru dapet ada dua ngan kudu inung we ngajahitan baju oge ararek se ya Pak arare we budak teh di tante ini kolot-kolot nih asal boga budak teh nya kolot we ieu mah meuni ngadua boga budak teh tahu atuh hurungkeun dua kecelakaan duit nah saya sih di oge nya kesal tinggal kieu teh saya saraat udah keparana alhamdulillah marab hayam ge meuni dia nu teu bareut daging hayam kolot we nanaon teh budak mardul hirup teh kesal banget teh kare esoy muni barang gawe di buku kolot we kabeh ngan molot we budak-budak teh paraban hayam ngan hees we ye udah cek mani kolot we naon teh udah. A few moments later. Ayam liwat kolot kesal aing gua budak teh tuh kalau dicoret mah dina kakaknya ngalaki mun kudu kolot geus pada bro atuh sia teh budak ngomong budak nyaku jajan kita sama hararese. Minta duit. Kan duit we. Ngaliwat kudu kolot. Naonnya duit. Bantuan atuh kolot teh. Kesekan atuh ieu da zaman maneh keneh teh da angke. Kan duit we, duit. Amuran mah ngalah suluh atuh sia teh. Nah, jajan teh kan duit teh budak teh nya malewat kudu ku kolot asa ku karsal budak teh Sabe? karsal teh aing mah kaluman ka budak teh ngan malolor ngalewat kudu ku kolot Naon atunya amak-amakan sama budak teh duh aing kesal malewat kudu ku kolot oh nuhun euy panghurungkeun euy jang ieu nya oh keur liwat ya nuhun montong di paraban anak tara anak molor ku mah tah ngasuh ge mun harese eta budak teh lah ngareksakeun gitu budak nya teh kudu hapus dina kakan gitu mah nya man hapus mama minta duit dulu atuh yang duit deui wae kan rek nyatu ieu lin kan hayo duit di pameuleukeun hayam tuh mang tong samang sama hayam ieu geus dihurungkeun seunana bawa hayamna
nyatu ayo nyatu sekali waktu kolot dengan ayo duit kesal aing budak teh nya pusing aing ngarungsing kieu tuh si abang bager pang meuleumkeun rasok mah darahang lah ulah jajan wae dalam sing sebeu teknis kayak jawab tuna uduna geus aya sok darahang mah darahang